Bismillahirrahmanirrahim. Haturan kasadaya sareng balik sir. Haturan. Suka tempuhan. Iya tukang dodol eta teh. Si anu pernah ari si Priyogi dodol, dodolika teh geuning. Disebutna dodolika cenah padahal dodolika. Ampun, eta teh lamun istilahna teh hargana teh hiji teh 500 atawa lamun sabungkus teh 5.000 da sabun 10 eusina. Lamun meuli dua plastik mah gratis ya plastikna. Ari kudu teh aya heuh cenah pajar teh ngan hanyakal ada yang waktu latihan mah. Ari waktu latihan mah ada malam minggu cenah pajar teh nyeun. Malam minggu mah moal datang cenah da nyeun dodol. Akal mung mawa mung nyobohan ka dalang. Cing sok atuh. Ya, abu cing urang bulan belum heula, urang raja heula nya. Sudah ya pamahanan tadi tak aya rokrak ieu. Ada ari rokok sama diheulakeun jeung tukang rebah. Pajar kita ari ulah mah ye eta tadi teh padu di masjid di nya tadi masjid ajanah teu ka bawa paduna ulah hungku Pak RW. Aduh, sok urang eta labur kaeuna naon ieu sosajena yo sarupa yo sarupa hiji aya kopina ieu teh garam belum aya gitu garam belum aya sing urang seueut heula aku wal ya garam aya urang seueut ulah jadi dibawa ka di jalan teh nya solan sia Mang Dadang jeung Dinok ari Dinok mana nangku bae di luhur suhunan matan Mang Dadang dadangahan we ka luhur deh bismillah ya siap poho deui tong diheureuyan boga hajat mah malmer bakakak sia aduh bakti subhang pangawasa sing lembur asukan lembur sing sumpingkan sakti sing lengkapkan kawasa sang kali sakti sia nyingkir panyingkirkeun masing tebih bilih aya nu nyelimuni sang kalau bisa saja nyingkah panyingkahkeun masing anggar ieu tempat teh dipake ku gaula jeung saguna warga sang Wisnu sia undur pangundurkeun masing jauh bilih aya nu haru biru urip ku kersaning Gusti waras ku kersaning Allah taala urip waras aduh anak mereka jadi rada gelo segala ampun oke sakit hati sifat tahun itu baru cantik hari
Ratu Patang Jama itu menjajak dan melepas penyamansa dan semuanya dilahirkan kebalikan saya tetapi kesempatan orang kedua suruh mana kulit serang apalagi kulit surau macam Allah jadi matanya kauman bersorak kembali askara gila kesinam pada ayah bermain sadrah ayah sadrah kalau bukan lain kukurin kemuliaan lain surai kesalahan kita bumi itu anak kakuna bulan semua satu nikmat kau langsung gua asing saja dari jemburu jendela kamu bilang si orang kamu ini tidak malunya aduh pula yo aja canggung ya aduh kau lah kau ngaji besok kau nak kiri biar aja jam 5 ya gerak-gerak mang dadah ya laku padadang dan tepang sono cici kurang sabar gini orang sabar kita pada nantinya gerak-gerak padadang anu kasih iya aja padadang dah hoyong ngasuh mana ibu nok gerak-gerak ibu nok iya aja ibu nok hoyong apa sekalian ibu nok iya aja ibu nok kesinikan orang kesinikan semuanya kurang ada iyo ibu gak pemajikan aduh ampun iya alhamdulillah ya kasadayana parantos maparinan parantos nyumbang ka ua ka amu ka ua ka dayaga hatur nuhun kasadayana jazakumullahu khairan kasiran mudah-mudahan sing dibalas langsung seueur
Teras di acan cenah ti di rombongan anu daragang ieu teh oke para raja kawajangmu sadayana we para padagang dan jeung teh tepati ben setia ieu teh sing para rajeng eta daganganana dan kade anu dagang nama ulah payu deui di waktu pemajikan kudu ngenong ka mamana kudu ngenong kudu ka pamajikan sia isnya para pedagang sadaya jeung nu boga hajat oge deui sing lari eta idanganana aduh mana orang lagi gitu lah sok kata mengajang panyawa kasih
laki masih muda. Terakhir ke abdi ya Allah panjang tak lutung di bak kemuliaan. Menunjukkan akan sah rumah tangga. Kalengkah kendra sampean dan menuju pada gapura rumah tangga. Kasih gelis. Bergerulah yang tarik yang karena nama kehidupan segala rumah tangga. Ibu sangkeh putra disaksikan suara suling di barengan syarakat sapi jendereng syarakat sapi ulun kebarat dawaya anu aya dina hati mama mamah lain tetega kinang sabahula nepiki waria abdi teulah boleh kasadana ngarepotkeun memberikeun orang tuanya tetepan mama kadang mama ali terpungkas di kaki wari teka batas kejauhan jurang teka batas kelurahan jurang teka batas kejauhan tempat hapunten abdi ya wis kasih sanajan boro-boro ke dipenta sanajan bari dipenta boro-boro dipenta sanajan bari ke dipenta mamah baris nyubadana mamah itu senang hampura ke hidup duhaan kasih bis papayun-payun sang pibojogeun dinakamkan kiwani di memang saya nakal abdi sejati diri sang badan ilah pika saliraka kaya penyandang atau penyandang ilah diri saliraka gelis keputusan putri tiga tahun ada ngajadikan hiji kembang socapi kendiri akang gelis ketika menjadi anti-anti itu bergerak di dabuan kembali bertus kesusi akan membaris menangkar pandangan salina janji akan bersikap diri salina akan berbadan yang mana pakar suahan diri salina hanya uang merokok barunan gelis Cisocak anu bunga merah kena nangis Cisocak kabungan urang anu baheula sok sieun akan menjadi sahiha geus ya kana mangsa aya ngajung dipantun ku Allah Subhanahu wa taala tes geus Tuhan ujuk umum tangka suah pun kaguring selah ujuk mati kalimat pertegas adam jengkus ya Allah abdi di anti lanciki hari di anti omak jalan di dalam penekajaman mangsa ayana abdi dek ngalu Muhammad Rasulullah lengkapin sampai dekat dulu bela iya ya kita nak memorina tempatnya olehkah gelas sampean barengan harap pelaminan kursi anu disediakan bikin pangantin iya ada gusutan heula eta tina bujur mucur tina bujur maning mucur ya kamu besok ingat jangan baheula oh iya aduh saha tukang suling teh ieu teh wah oh apa ya teh tukang suling teh Mang Amir di Gunung aduh kahayang aduh
Parantos atau sebagai jongke dipanggil hingga sekali satu tokoh di lingkungan pamantan. Oh, tadi itu ibu Parantos. Oh, Ibu Sari Parantos. Aduh, ampun kasadaya na jongke. Orang sasarangan dari sarang amu dina lagu klasik bagi ka Wan Cilohor insyaallah. Diwa sabar kaca panginten haturan ieu maka sadayana para rombongan ti calon pengantin pamegat. Ieu ka pengasan Al Ustaz Al Masjid Al Mukarram. Saurna kopiahna bade diwariskeun ka umat. Ya dia cuma sabar aduh. Dia rasa saya ngompol segala hiji 1 2 3 ngompolin lagi ya kami mah ngajios sote atuh masih kena parawan ting-ting sakola ari nu geus bareng ka orang genep mah dengan adina nah gitu teh ampun. Ada beda di antara ngomong. Tadi hiji waktu. Dina hiji waktu iya, mah kami teker di ngumpul dan tuluy dekat cai. Ari berenang sama rumah berenang kami ngadenge beureun di luar teh aya aki-aki sia. Oh dina luareun panto teh aya aki-aki. Sama rumah beureun eta teh lain kamar, lain WC kitu nya. Kami keur ngumpul pan beureun ngajios. Di sana teh goreng asin beureun kitu. Buka banggo menisung ieu teh. Nah, goreng asin tapi teu kaangseul cenah asin itu asin gitu. Ari anu digoreng sada asin tapi anu kaangseul bau jengkol cenah gitu. Kami teh keluar ieu, keluar teh pas dibukakeun. Wah, gungan mana goreng asin teh. Kurang ajar sialin goreng asin di kami ngompol jadi gitu. Aku bulan kosong sadayana para rombongan ti kadua belah pihak oge ka sadayana ti nu kagungan maksud keurina penginten tiba tebih tina marga guru kami dikasihnya kita sampir ku dua hapunten anu kasuhun. Salah dua dalam tapi dia masalah itu tukang bonang. Saya mau kasih atur kalian tiba pada gagal kurang akhiran wae temen sementara di urang dari bulanya. Semua ke insyaallah urang tepang deui dina acara klasikan dasar urang. Sama anu lengser dina raraga jaipong atau tapi dina raraga lagu nyebut ke sareng dua lengser si anu lengser. Oh ieu teh. Iya, bila yang kasih nilai siga tiba heula pokona mah ari mi teh apa ami mah awewe kajajaden mi gitu apal. Aing ge apal mah teh ngaran teh biji sia awewe. Kasari mah alami ya ada nungan ge hiasna mereka presisi ka awewe ieu mah. Pajarkeun tukang rebab oge lamun dipoto cenah ujung mah anu lengser, lamun dibawa ka imah dina HP empang mah teu pasti acan jeung pamajikan.